mau takut kurang kade di akhir zaman ulah bulak belok kajenting badai datang ke orang awas sing hade keimanan kurang tetep Allah subhanahu wa ta'ala nomor kedua rariweuhna urusan tentang perpolitikan perekonomian yang perbudayaan urang kajen kumaha ge ilu merasakan tapi ulah ngajadikeun beban ka urang masa kadar rakyatnya nu neuk jararadi urang mah biasa bae katilu renungkeun pibakalun urang kadituna tidak terkecuali apakah eta pemerintah apakah eta pertahanan sipil militer kiai masyarakat renungkeun urang bakal maot engke kadituna bakal aya pertanyaan-pertanyaan batur urang anu ku urang kuarikeun diciptakeun apakah batur abror apakah batur fujar di jero kubur renungkeun ku urang sing hade haju di akhirat engke bakal terakhir urang bakal jadi penduduk surga apakah jadi penduduk